abang deh di mana? Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maksudna ulah dijadikan infoten iman urang, dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut, dibawa ku layar, dibawa ku iman urang. Ayana naon? Iman lah anu ngadukung urang, ngajurung urang, jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe, secantik mana bae awewe, pasti menta diceraikeun. Kitu kene kolbu urang, iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nomor kahiji walimatut